Oke bang. Oke, terus maghrib banyak video. Ayo. Banyak video ke YouTube ya. Oke, siap. Iya, di dia ngobrol di dia. Oh, Ngobrol sepopoe. Wi. Halo. Oke. Terus maghrib banyak video. Siap. Iya, ngobrol jeung ka Iwan ini ngarario. Ya. Alah, ya lagi ngarekam cenah teh. 28 ulasan. Halus. Halus pasti. Cek batur naon? Make biasa we teh. Aku laku urang sepuh-sepuhna we. Make aku laku. Tapi suka yang ngarekam gitu. Sok kan itu bisa cenah. Kalau lah pengen dibayar. Wih, kamu tuh kurang asup ka dia we. Ah, gitu. Sip. Beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus. Tepang deui dina vlogna Kang Jayus dina danget ieu. Sakuma biasa channel YouTube anu Kang Jayus mah gado-gado. Aya anu temana bahasa Indonesia, bahasana oge aya nu ku bahasa Sunda, apokona mah sakainget we. Tadina dina danget ayeuna nya tong Jayus teh nya siga dikukurnya. Dikukur nyebutkeun ngaran sorangan teh. Kuring lah. Atawa dewek. Kan ari Halus gitu. ari urang Santolo mah biasa nyebutna teh dewek. Nya kuring arek naon atuh ngaranna teh? Ganti nyebut dikukur. Ngabagikeun pengalaman atawa ayeuna kuring jeung sabatur-batur teh keur di mana gitu. Tah dina deukeut ieu kuring jeung sabatur-batur aya tujuan keur aya di wewengkon Jakarta Pusat. Anu tepatna nyaeta di Kampung Bali Tukangen Gedung Jaya Sarinah. Tadi dia teh kuring sabatur-batur nu tujuan ieu merupakan desainer minangka nama, tapi lain desainer anu tukang fitting pakaian atau ngadesain pakaian busana. Eta mah kan desainer beda deui seperti sahan kitu teh Ipan Gunawan kitu lainnya. Tapi ieu mah desainer printing, nyaeta urang ngadesain dina komputer anu engke hasil desainan urang asup ka tracer, kayak di tracer di separasi warna di jen pisah-pisah warna di jen screen, terus diproduksi dijalankan di print di mesin. Tapi dah ini menges, eta cara heubeunya, ayeuna mah geus usum digital, langsung di desainer, di jen repeat anu bener, terus di warnana di jen, jadi ayeuna mah di print di mesin digital. Jadi orang mah ngalaman generasinya manual. Tapi acan beuki jauh ieu perkenalkeun heula atuh saha teh teh Novi. Tah ieu Dewi Novi anu mantan di Dewan Tek anu tahun sabaraha baheula asup ka Dewan Tek teh? Tahun 2000 pas. Tahun 2000 pas. Keluar tahun 2003. Keluar tahun 2003. Dan langsung ngedesainer di batunya di ngalaman di tracer lah kan. Lamun ieu mah Si Unyil dengan si Unyil Arapal lah Mas Unyil. Arapal Iwan Unyil Iwan Unyil atau Kang Iwan Gustiawan. Ieu mah bareto gawena di Himalaya, ieu mah di Mahameru. Tahun sabaraha asup di 87 di tahun 87 di Himalaya. Keluar tahun 2011 lah. 2011. Berarti sarua jeung kuring bareng kuring di tahun 87 masuk di Dewan Tek 2
terus tahun 2004 merenang tahun 2004 pindah ke pusat Dewa Hiji jadi sancana suka desainer teh dan kasar teh bala gawe heula di embroidery jadi saya mah barato mimiti gawe teh mimiti di packing wi tahun 87 teh di packing saya mah Di jero pengalaman. yo jero di tukang heula di lapangan mimiti di packing 87 terus aya bareto mah kan lamun hayang bisa ngetres atau ngadesain teh aya sekolah nanya winya Buskom. di Buskom lamun teh Buskom aya di Cimahi Sama komputer. aya naon multimedia na baru teh Multikom. baru teh naon pokoknya mah ayanya di daerah Cimahi ge aya anu sarua nyeun desain jadi diajar ngadesain make Adobe Photoshop make Corel make Anseris tah di packing Kawan mana ya, Pak? kuringnya miluan bisa kalakeun lah nya mayar lumayan Nya mayar ngaranna ge sekolah jadi mayar. tahun 88 kakara asup ka tracer ngetres tahun 2004 pindah ke Dewa diajar software ke embroidery jadi istilahnya teh pancing jadi bisa mesin embroidery oge kelila ditarik di ka desainer printing nepikeun ke tahun 2012 ngaceleng tahun 2012 ka dieu ka pabrik ieu Kamah Meru. ka Mahameru ka Himalaya panggil jeung Uwi Panggil di tahun 2013 dicatat. Juni ya pindah ke Jakarta gitu. Nah ini balik di karena pegawaian jadi pegawaian di DP ngadesain anu desain ieu engke digawekeun aya anu di pabrik kata anu di Cina aya anu di Bandung. Tapi tik pengalaman baru tuh kumaha mimiti bisa milu ka dieu kumaha we. Sini bala bisa mimiti milu ka dieu mah pan sa pabriknya Sa pabrik. Ayeuna teh tah. Ai sok ngadengekeun ngobrol we hiji deui nu di bawah sarua orang gitu. Wah seniorna eta mah di Mahameru mah. Embung indit ka mana teh eta mah geus betah cenah aing mah. Cenah pikeun ka iraha we di dieu disuntikan terus. Wah disepetan terus. Moal poe teh sidik da urang ningalinya hareosa. Seperti jelema teh kumaha ieu teh. Naon teh ngaismeun jelema daekeun moal sigana mah moal da geus ngeunah di dieu mah deukeut manehna mah paling aya kana 2 kilo lah. Jadi cerita teh kieu waktu kuring di Himalaya di pabrik Kedua di ngopi ya tidak ngobrol masih keranjang kopi lagi. sok ka bahasa di tempat anu heubeul teh kebenaran aya tawaran tah jadi kuring kudu ngabawa jelema anu koloteun anu bener-bener gawe anu bener-bener main mah kan pekerja keras etos kerjana geus katingali sebab ge saya nu bakal tanggung jawabna intinya nya Kang Wawan lah intinya Kang Wawan pun eta mah di jam 8 nepi ka jam 5 teh cengkat ngan ukur keur salat istirahat jeung lamun hayang cai anu batur mah muka nu kumaha men mah tekun dan saya perlu oge jelema nu kitu jadi waktu itu nya saya ngubahara Kang Wawan cetakan nya tipikal jelema teh anu sieun keluar jadi kieu ge bareto mah dari tempat tong sebutkeun pabrik lah nya di tempat nu heubeul mah nu di Bandung nu di Cisirung loba jelema teh kieu loba jelema anu sieun keluar gawe di tempat anu teu keur ayeuna malahan jadi loba caritana kieu nya keur zaman keur gawe bareto mah osok loba kasieun teh kita ngarekam yang 8 menitnya Mereka Pak Non geus siwar 52 53. loba ting main Getrich Aduh. Oh, no. Getris mah emang iya supaya ngelihat jadi kebiasaan jelek karyawan bohan di pabrik anu di mana nya nu ngaranna
comfort zone atau zona nyaman teh bener-bener karasa sok sanajan gajina teh sabaraha atau dia dina hitungan ayeuna mah mungkin nya kaasup teu sabaraha tapi yakin tiap bulan menang. Nah, lamun arek keluar di tempat eta nyoba anu lain aya kasieun. Sieun teh kieu. Sieun kan biasana sabulan teh geus biasa nyepeng sakepeul. Ayeuna pas keluar teh aya kemungkinan bisa leuwih bisa kepeul tinu biasa beunang di tempat nu ayeuna bisa kurang bisa teu meunang sama sekali. Jadi kasieun eta anu ngabalukarkeun loba karyawan anu sieun keluar atawa neangan anu anyar gitu nya. Nah, tapi ya aku kuring diyakinkeun ya tanggung jawab lahnya dari jeung nyamilu. Ya terus ieu ngicrik mung di tengah kenyang saya udah aya ngilu ngilunya urang omat nya cenah. Da lamun ieu mah anu kloter kadua. Jadi sanggeus anu limaan geus aya di tempat ieu karena ieu kakara nambah 2 deui. Jadi anu kloter pertama teh aya 5an kemudian ke hiji waktu bakal asup kana YouTube ya oke. Jadi ayeuna mah itu anu pertama atau anu video munggaran ieu urang sabulang bentor we urang perkenalan minang kana mah. Jadi di dieu teh kuring anu tujuan ieu dalapannya jeung Kang Hendri. Kang Hendri mah orang Bogor. Jadi marehanna gaweana teh di Dugdag. Disebut nate komuter jadi gawe beurang di dieu penting aya di Bogor. Nah, kayak di waktu insyaallah urang cenah asupkeun kana YouTube anu ieu. Ayeuna teh berarti urang geus aya genep tahun nya di tahun 2013 munggaran nincek di dia bulan Juli ayeuna 2018 ayeuna nya genep tahun leuwih berarti nya urang teh teu karasa nempatan hateup ketika kieuna nempatan hateup gedong. Jadi di teh aya gedong hiji gedong nya cukup gede opat lantai kahiji kadua katilu teh kahiji kadua jadikeun kantor katilu gudang kaopatnya ieu baheula mah kantor tapi ku sabab kantorna pindah ka tempat nu sejen loba da alhamdulillahnya dundungan teh beunghar jadi loba tempat jadi anu lantai opat ieu ditempatan ku rohangan desainer jeung mes sebenarnya ya mes anggap we mes we mah. Jadi kumaha we suka dukana we di dieu teh geus genep tahun teu karasa ya. Dukamanya urang kan sering barengannya jeung ieu babaturan yang jadi apal hiji-hiji nanti kumaha karakterna sifatna naon kudu dihindari naon anu kudu ku urang diomongkeun gitu. Jadi karakterna aya masing-masing. Ari urang mah dukana mah hiji we deh. Naon? Teu bisa ngeukepan ngapoe. Eta teh cacakan di dieu cacakan saminggu sakali. Jadi ini di Bandung atau di masing-masing teh poe Minggu malam Senin. Balik deui ka tempat padumukan kalau mau sewang-sewangan unggal poe Jumaah sore jam 4. Jadi otomatis malam Sabtu, malam Minggu jeung Minggu peuting mah aya di lemur. Jadi teu nyamos teuing lah saminggu teh. Aya 3 peuting ngeukepan ananya. Tapi angger kurangnya 2 peuting lah. 2 peuting anu full lama. 2 peuting. Da malam Senin mah kan jam 8 geus kudu init deui gitu. Tapi teu kabayang kan batur mah anu gawena ka luar negeri nya seperti
anu genep bulan gelingannya anu setahun sekali balik teh nya respect lahnya ku lain ku meureun mah lain ku kuat-kuat deui ku maksakeun dan teu kitu kumaha teu jadi ku maksakeun paham betul maksakeun nguat-nguat maneh teuing buat di ditu nama ketangnya urang ya apa bukan jelema teh beda urang teh iya nya bener beda sih aya kumaha we carana urang teh pan penting mah orang kudu berprasangka baik gitu kan baik ya oke we kudu husnudon emang kudu husnudon kan ieu baik demi kebaikan ya tapi da ngadeg-deg lamun teh ieu mah berat teh lila teh dikocorkeun leungeun teh ngogoreskeun mospen teh asa beratnya aya lila teh bulenak deui gini ingat teh di imah gitu ya jadi ngerasakeun lah respect oge ka nuhun heubeul-heubeul kitunya ingin geus genep bulan nya intina mah saling rojong lah kurang ngerasakeun pisan ka baraya-baraya anu jauh ti lembur anu balikna genep bulan sakali anu satahun kayak seperti nya channelna Near Project tah perlu di subscribe urang Sunda Near Project perlu di subscribe hanya loba video-video anu keren ngeunaan liputan di Cina coba beta mah videona mainana ngeblog juga kuring tapi di Cina memang jadi orang walau soksan aja itu ini ke Cina tapi orang bisa seetik gedena bisa ningali oh gitunya di Cina teh da barek mah kan di pabrik anu heubeul disingsinan pisan lamun ka Cina teh cenah wah dikurung teu bisa ka mana eta mah nyingsinan dunungannya supaya tong ngiru ngacon itu intina mah hiji nyingsinan kadua hayang milu teu bisa bahasa urang terus naon deui bingung gitu soalnya kan ini ngadadak pisan nya itu di konsep teu naon nya intina mah anu mimiti mah perkenalan heula yen di dieu teh di kedong ieu di rohangan anu ublug ablag ieu aya pangeusina lain juri nah, tapi nyangke hiji waktu kurang ngabuar oge ngeunaan naon anu ka halaman di dieu di anu pangpalama pas mimiti urang ka dieu nya kan sakali sabab ieu kan geus dikosongkeun heubeul anu nyicingan kari-kari cicingan ku kurang-kurang tangkung oge nya meureunnan hayalah aya sampurasun mun masalah eta mah urang mau miluan sok we marane ya ieu mah da sok ieu itu apa le pokona mah ge aya episode panjang pisan pokona mah ieu teh ieu kan video anu munggaran tadi konsep masih ngomong desa bulang bentor mau nu kudu diomongkeun teu hafal ngan ieu mah ngaranna jadi kieu nya ayeuna mah baiknya ka ditu lolojatan ge kunaon kuring nyieun video ieu sabar kuring nyieun channel YouTube pamikiran anu mimiti pisan bareto tahun 2008 kungsi nyieun email apa deui 2010 dijieun deui make email anu ayeuna tujuan nga YouTube atau nyieun channel YouTube dia mimiti nama pikeun nyieun video kenangan sebab beragam kan ke zaman handphone anu Nokia anu PGA gitunya sok video kan sok leungit video nanti kada barema ada ayeuna moto berjeng abureng gitu tak seperti upload kana YouTube maksudnya kieu keur kenang-kenangan ina kana mah neundeun katindeung supaya kurang ke umur sakieu tahun sakieu teh beungeut urang tiga kieu awak sia kieu keneh can aya parobahan teh jadi urang bisa ningali sababaraha waktu teh parobahan awak urang dan siga video ieu bisa jadi ayeuna mah biasa Kemah tapi hiji waktu masa beberapa tahun ke hareup
lamun orang ngalalajoanan di video ieu bisa jadi ieu mahal bisa harga mesti kahitung harga sabab eta kan sajarah anu fungsi kasorang gitu kan. Jadi tuh mimiti nama tuh kepikiran nge YouTube deh kur siga batu mah kan YouTuber teh aya udagan tapi sanajan henteu lumpat na kadinya tapi geuningan aya we nya eta tujuan nama naon deui jadi istilah orang Sunda mah fardu kasambut sunat kalampah gitu artinya ya jadi nu tadi orang sing keto salat artinya semua. Tadi kan tadi nama orang teh bernyimpen kenangan tapi geuningan aya efek anu positif oge orang gitu. Jadi tapi hampura heula ya teh lain sombongnya udud aya pape aya lain ieu mah jang hari bosen gitu. Bisi cenah eta pape ongkoh cenah udud ongkoh. Da kumaha tuh duit loba pangabutuh eueuh jadi aji kasar. Naon we gitu. Ngan ngerti baredok kene sama teu bisa ngerokok euy. Baredok mah zaman sekolah ngerokok tapi enak geus teu bisa ngerokok teh. Khusus nu loba duit. Oh. ngerokok Ya, naon deui Mana ya tetepnya? nama jadi Nah, ieu teh minangkarama rengse gawe ayeuna jam 5 leuwih ieu teh. Jadi kakara rengse bubaran kaluar ti kantor ya sekalian ngobrol. Ya inti nama video anu munggaran ieu perkenalan unggul. Kuring Jayus, Kang Iwan, Dwi Nopi, Ken Usegena aya kene di kamar sewang-sewangan. anu beristirahat Anu beristirahat. Anu keluar, oke, anu keur di luar. Da kieu naon ngaranna teh ada kegiatan teh kieu geuningannya balik gawe engkur cicing we kieu. Jadi karena awak karasa pisan hari baretokeun keur zaman gawe di Bandung mah Aya nu mencetannya. Aya nu mencetan bergerak di Mas sorangan. Aya nu mencetan bari datang teh. Ayeuna kan capek mah pencetan. Ayeuna kan orang di tempat imah ya ke tempat gawe kan belenyeng aya perjuangan terus di tempat parkir ke kantor kadang komo mepet kana ketokan gitu nya lompat kan itu sehat terus balikna kitu deui di jalan guda-gaduh jeung batur nama balik dah terus saminggu teh aya futsal aya badminton ari di dieu tempat sare gigireun kantor jadi ngan sabara lengkah di tempat sare di kamar ka kantor ka tempat gawe jadinya wayahna awak kurang gerak mata kamari mah kungsi rarengkeung awak diurut ke Citapen anggar beunang nama ku dokter we berubar sing hore nya kitu kurang gerak Itu masas ulah masasna masas kapan masas teh diurut ya sabaken diurut ku urang bahasana lain urutnya pijat jadi bahasa Inggris jadi lebih kumaha udah luhur lah gitu jadi nya itu mah gitu video anu munggaran pasti bakal bakene kalau masa naon ngaranna teh video anu bakal datang ieu minangkarama video ngalalanya keur muka lawang keur kabiasakeun oge ngobrol di hareupeun kamera sabab kebiasaan orang Sunda mah asa teu biasanya urang ngomong jiga kieu di hareupeun kamera bari ngabayangkeun ke bukan anu ngalalajoanan hese ngamimiteun tapi engke kadua kali katilu kali mah biasana geus jadi biasa malah urang geus teu ngamerhatikeun di kamera biasa engke geus teu perlu skrip teu perlu tujuanna eta pasti bisa. Nah, jadi segitu heula video anu munggaran pikeun semet ayeuna keur waktu ayeuna insyaallah bakal loba video anu sejena ngeunaan kagiatan sapopoe
ngeunaan di tempat gawe terus kegiatan nu sejena salila kuring jeung babaturan aya di Jakarta ieu. Deket ke mana di dieu mah? Pusat kan ini. Ada pusat di dieu mah. Jadi are ke Tanah Abang sukangeun. Gigireun lah Sarina Bundaran HI di dinya. Monas di dinya. Pusatna ieu. Pusat jadi di dieu mah deket pisan. Tah anu bahasa aya. Kayak muruk wae dipasas deui wae mah. Anu bahasa harita bom teroris tadi dia gigireun deket pisan. Nah, jadi insyaallah kaharupna bakal loba deui video-video anu bakal tayang di channel YouTube ieu. Kang Jayus, amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon kemanya? Jieu.